kami mau bikin video seharian jajan serba pedas yang ada di SMP 13 Bandung. Kila tapi ya cek si Mang nate geus pada dibagi rapot yang geus naon bayar penting mas kami mah kadirek jajan sok mana barudak SMP 17 kana racung atuh ya. Yang pertama si kami langsung sapok ya ka si Mang nu jualan pikirin perkedel atau naon bukan malah pikedel naon atuh aduh kumanya cara ngomong nah ieu teh harga satuannya teh murah 500-an aja barudak rek meuli 5.000-an 2.000-an 3.000-an 10.000-an ge bisa ya si Mang mere cili oilna kuat ka menyelaki tuh kuat 10 sendok. Barang di kadaharan teh alay saing mah mending ngeunah kieu barudak komo deui lamun disangguan wah ieu mah geus ditambah ngeunah atuh euy teksturna teh garing di luar tapi lembut di dalam bener top mantap is the best ieu mah. Sabulana teh ya si butuh tukang basreng cimol nu hargana teh 5.000-an dibaekeun cili oil sarua deh wah aing mah di dieu 13 bener-bener serba cili oil serba lada ieu mah kadaharanana. Idik mah 50 juta kali barudak ieu teh salah si ibu mere cili oil dikuatkeun ka lalaki aing mah bener-bener ngajelengan. Geus balada asin pangset wah pokona mah lengkap jadi satu tapi bener-bener ngeunah nu kieu mah anak-anak micin mah pasti resep atuh ya. Ngageuning saeutik geuning tukang makaroni basah nyanggeus sia teh meuli 5.000-an barang ditinggal teh alas sia make sambal lagi dikuatkeun ka sambal cicik kitu atuh ya. Ya lo mang ya SMP 13 bener-bener menyala abangku kabehanana dahareunana bener-bener lalada bener-bener bareureum pokona mah ya bener-bener favorit si kami atuh ya. Pas pisan di depan gerbang aya tukang telur gulung nyanggeus mang meuli 5.000-an heuh komplit pokona mah disaosan cing loba. Jejer lia nya teu waduh kan. Ieu teh mendingan pisan. Urusan di kono mah tinggal di share aja pakai taji si Mang ieu heuh nu hargana 6.000-an tapi loba aing mah sitaitina teh. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyeberti korosi kami dengan baik. Lanjut part 2 atau jajan di SMP mana lagi ya? Deruda. Hari ini masih kami mau bikin video lagi seharian jajanan serba pedas yang ada di SMP. Cik tebak ini di SMP mana? Betul ini di SMP 20 Bandung. Yang pertama langsung sapok ku cilok glowing yang geus memang meuli 5.000-an anu si jando atuh ya kami teh. Pas dibumbuan teh euleus sia si Mang teh langsung inisiatif dimisdasemkeun bas diseleuwekeun teh wow bener-bener ngagecrot pisan si jando teh. Definisi cilok yang sesungguhnya bener-bener kenyal si eusiana gurih wow bener-bener ngeunah pisan tuh mantap is the best ieu mah. Sabeulah nanti tukang cilok aya si Mang tukang batagor anu sibuk pisan ieu mah kuateun ka ngaladangan aja tadi teh nyanggeus Mang meuli 5.000 cik sangeunah naon urang di teh si batagor si Mang atuh ya. Istighfar 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeunah teh. Seriusan barudak batagor teh babar legit bumbu kacangna medok wah bener-bener ngeunah pisan ieu mah siga batagor mahal asal teh padahal mah 5.000-an ya si kami oge. Kabelah ditu saeutik si Mang tukang baso naon ieu teh baso mercon yang geus Mang meuli 5.000-an geus menang opat siki cek si Mang teh. Jangan lupa dipakein saos sambal sing banyak atuh ya biar tambah mantap. Pasti makan teh euleus yang mending gak nyangka sugan teh rasana teh bakal aci hungkul atau tipung ternyata aya perdagangan duniawina oge bener-bener karasa. Jejer lia nya teu waduh kan. Ieu teh mendingan pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja pakai susu murni yang khusus kami teh meuli anu warna ungu kieu heuh hargana teh mung 5.000-an aja. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor ti korosi kami dengan baik. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan di mana lagi ya? Deruda. Hari ini mah seharian sih kami mau cobain jajan-jajanan serba pedas yang ada di sekolahan SMP 10 Bandung. Ya tuh sok arab sen heula mana budak SMP 10 atuh ya. Yang pertama sih kami mau cobain dulu ieu tukang makaroni nu bener-bener geus famous pisan pokona mah di SMP 10 atuh. Ya lo mang patasan we meni pinuh wae atuh da aing mah harga 8.000 tah tinggal isi makaroni na teh endog nanti dipakekeun hiji barudak tah bener-bener leko pisan si bumbu teh. Barang dibuka teh alah sia si seung itu teh bener-bener ngahiliwir pisan terus bumbuna bener-bener ngeunah barudak. Idik mah 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeunah teh. Wow si porsiana teh loba bumbuna ngeunah makaronina hipu wah geus pokona mah ieu top mantap is the best kudu wajib dicobaan. Yang kedua aya cimol bojot meuli we 5.000-an barudak dipakekeun bumbuna sing lada ka si teteh teh. Barang diudak-aduk teh alah sia ieu teh si teteh teh salah aing mah mere lada dan dikuatkeun ka burahai kitu si warna mah teh. Ya lo teh bener-bener teu nyangka ieu cimol bojot ngeunahna bener-bener teu katulungan minyak bawangna bener-bener harum pisan. Cimol teh teu garing-garing teuing tapi aya nyoy-nyoylan kitu wah geus pokona mah nikmat ieu mah gigiring-gilan pokona pecinta aci pasti resep atuh cimol si teteh ieu. Ngagorolong setik. Yang ketiga ada si Mang tukang chicken nu hargana teh 2.500-an tapi dikuatkeun ka bararada kitu si ukuranna teh. Montong ditanyakeun geus puguh ieu mah bener-bener mengobati rasa nostalgia nasi kami ngadahar chicken pas SD wah geus bener-bener top mantap is the best. Jejer lia nya teu waduh kan. Ieu teh mendingan pisan. Urusan di koro sudah tidak bisa ditanggulangi. Maliwet teh teh ieu hargana teh mung 3.000-an. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor di korosi kami dengan baik. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan serba pedas di SMP mana lagi ya? Deruda. Apoy
jualan naon eta cenah pentungan hayam cenah ieu teh barudak. Liwat teh hijian hargana teh mung 500-an. Ya lo mang zaman ayeuna ya kene anu jualan 500-an pentungan hayam siga kieu ieu teh. Aduh kan ieu ari bek teh dina jero pentungan hayam teh geuning aya osian barudak. Apung saeutik geuning aya si mang tukang amihan cenah tah. Barang ditanya teh sabaraha mang hargana rek 2.000 rek 1.000-an oge bisa di si mang mah. Coba si kadaharna teh dilangsungkeun kieu dina plastik nah heueuh. Jeung 50 juta kali barudak ieu teh mah ningan-ngeunna teh. Ya lo mang siap-siap geus kami di dahar ya si mang na jeung lapak-lapakna. Mun saeutik geuning aya tukang si aki telur gurung cenah tah. Ieu si aki teh kira-kira mah nya harga telur gurung 1.000-an mi loba kitu si endogna teh. Ya lo ki teh salah eta mere saos dikuatkeun ka loba kieu teh sakalian aja pabrik-pabrik saos tampilkeun ka dia kasih kami. Orang dibelawakeun teh alas ya aing mah bener-bener ngana pisan. Pokona mah lamun ka istri jatayu datangan teh si aki tukang telur gurung. Cabeuna teh aya tukang seblak prasmanan cenah tah. Liwat teh saporsi dipakekeun kangkung siga kieu hargana teh mung 5.000-an. Orang diselawakeun teh alas ya aing mah dipanas kene. Punur saeutik geuning aya tukang cimol cenah tah. Liwat teh saporsi hargana teh mung 3.000-an. Sapoho dipakekeun bumbu asin ada keju cing lada heuh mah. Barang di kadaharan teh alas ya aing mah bener-bener top mantap pista besya teh mah. Ngejer liasina tuh waduh kan. Teman ngana pisan. Sabarana teh aya si mang tukang batagor ala Jatayu Pride cenah tah nya. Liwat teh sapelastik hargana teh mung 5.000-an. Karena macan ka Jatayu lamun can nyobaan batagor si mang nya aya di SD Jatayu heueuh. Ari bek teh sabarana teh tukang cakwe si mang aki anu legend cenah tah nya. Liwat teh nu digoreng ngadadak hargana teh mung 5.000-an. Orang ditanya teh alas ya geuning si aki teh geus sanang 80 tahun leuwih barudak. Jeung bari 50 juta kali barudak ieu teh mah ningan-ngeunna teh. Aduh kan ieu si aki cakwena ieu mah bener-bener ngapros pisan. Urusan di koros sudah tidak bisa ditanggulangi. Liwat teh esan siga kieu es naon ieu teh es pudot atau es naon hargana teh mung 1.000-an. Kadang dilegleg teh alas ya aing mah seger pisan asa kadaharan plastik ieu teh. Ini mah tuh benda-benda otomatis menyebor di korosi kami dengan baik. Aduh kan ieu teh mah seger pisan. Lanjut part 2.